Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Murid-murid sadayana, urang teraskeun karena sesi anu kaduanya. Tadi nyambung heula supados teu panjang teuing nya. We, yeuna bagian akhir tina praktek nyusun rumpaka pupujian. Mangga. Tadi teh kan dugikeun kana naonnya? Ieu tuh cilaka jalma nu licik dipikang ngewa ku Gusti lantaran jalma nu licik ngajadikeun batu rugi lantaran anu licik mah hayangna meunang sorangan baya batur karugian nu penting untung sorangan. Nah, eta kan di etang bae batur ka tuh 5 rugian 5 tambah 3 jadi 8 kan. Nah, nu penting untung sorangan tuh pas 8 nya. Jadi sadayana ya 8 engang, carana 8 engang teh kitu bari disebut sakali sebut sakali acung. Yanto misalnya Hermawan gitu kan. Abdullah, Abdul Majid misalkan nya tuh tingali. Aya sa sebut berarti sa acungan ramo. 5 sebut 5 acungan ramo. Terus gitu mun dititah 8 engang berarti 8 ramo nu ngacung gitu ya. Mudah-mudahan Kak hartos. Tah ieu anu bagian akhirna nya eta tah ieu kan lamun ngan ukur sampaikeun ka bagian kitu lantaran nu penting untung sorangan. Perlu aya istilah nama endingna nya penyelesaianana atawa saacan kana penyelesaianana si ieu teh wajib gitu nya. Naon namina teh aya penjelas dugikeun ka timbul carita anu jentre gitu ya. Jentre jadi henteu asal tulis asal rumus bener tapi caritana ngaler ngidul teu puguh mah nya angger lepat gitu ya. So anu salajengna teh eta ieu. Dugikeun kana naon nu penting untung sorangan. Tah jadi urang teh kuduna kumaha atuh gitu kan. Supaya ieu atawa aya akibatna nu penting untung sorangan teh aya akibatna kan. Oh, hayu urang obrolkeun akibat tina nu penting untung sorangan mah. Mun asal diri nu untung lila bakal buntung. Nya atuh kan mun asal diri nu untung pasti lila bakal buntung. Urang untung sorangan, batur jadi rugi pan tungtungna jadi ngarugikeun oge ka diri urangna sorangan gitu kan. Da urang mah hirup teh nya bebarengan lah jeung batur teu bisa egois lin gitu kan. Lila bakal buntung. Terus dosa weh nya tuh dosa weh numpuk sagunung nya ada ngarugikeun batur atuh gitu kan. Ngarugikeun batur nya dosana numpuk sagunung zolim kan ka batur teh gitu. Tungtungna tuluy kaduhung. Nya atuh kan mun asal diri nu untung lila bakal buntung dosa we numpuk sagunung tungtungna tuluy kaduhung. Di bagian akhir we supaya henteu kitu kumaha carana gitu ya. Supaya teu kitu kumaha carana. Tangtu ieu teh bakal jadi naon ngaranna teh kudu aya jalan penyelesaianana supaya henteu kieu. Jadi supaya ulah buntung teh nyata tuh ka batur tong ngalicikan gitu ya.
Kabatur tong ngalicikan. Malah kudu nulungan. Nya atuh ulah ngalicikan kabatur teh tapi kudu nulungan gitu. Lamun jalma anu nulungan ku Allah dipikanya nabi kanya teh dipikaheman gitu. Ku Allah dipikaheman hirup jeung sasama aman gitu kan ya. Hirup jeung sasama aman nyenyak mana tuh da ai teu licik kan teu licik ka batur ngemalah ngabantuan ka batur teh nya aman gitu aman dong moal aya nu ngarah kan jelema anu sok resep ngabantu moal diarah ku batur di mana diarah ku batur lagi aya nu mantuan ka urang teh gitu kan ka urang teh aya nu mantuan moal nepikeun ka jadi urang cilakana parah-parah teuing dina cilakana ge sok komo lolobana mah nyamantuan ka urang oge gitu aman jeung sararea teh gitu ya ta eta di antarana jadi ya hidupnya lamun misalkeun bade ngarang pupujian teh naon tadi teh nya kudu dipikirkeun heula kata-katana ieu naon sih nu ku abi bade dicaritakeun teh gitu kan nu ku abi bade dicaritakeun teh naon. Nah terus etana deh naon ngaranna teh nyusun kata-katana tadi kan ku Bapak dicontohannya tadi tuh anu kudu dicaritakeun terus disusun dina wangun sapada opat pada lisan seperti kieu pilari kata-katana anu kira-kira tungtungna sararami ya mangga eta tiasa dibantos ku tetehna ku sahana mangga tiasa asal ulah ningali kana contoh nu aya maksudna ulah niron maksud teh ulah niron mangga dibantosan mah teu nanaon asal ulah niron so jadi mikir dibantosan teh kieu mikiran kata-katana mikiran nyusuna eta dibantosan gitu nya sanes ieu diteplak gitu ieu ulah neplak nu ieu jieun ku sorangan ngan eta carana ku Bapak dituduhkeun jiga kitu nya. Nah sami kanggo anu judulna sanes-sanes ge sami jiga kitu. Naon anu bade dicaritakeunana pikiran kata-katana susunkeun dina bentuk sapada opat pada lisan sapada lisanana 8 engang rumus purwakantina a sararua tutungtungna teh a u i nya juga gitu seperti gitulah ya oke mangga mudah-mudahan sing kahartos sing mangga wilujeng ngerjakeun sing nerap ilmuna manfaat sareng barokah billahi taufik wal hidayah wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.